Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana? Kanggo dinten ayeuna ieu bari ngajelaskeun kumaha carana nyieun paguneman nyarita make basa Sunda. Naon wae sih nu dibutuhkeun nalika nyieun paguneman? Saacan nyieun paguneman, kira-kira naon wae nya nu kudu dibutuhkeun? Nu kahiji nyaeta saha nu nyek caritana. Maksudna di dieu saha nu arek ngobrolna. Tah, dina paguneman minimal kudu aya 2 urang anu nyarita atawa anu ngobrol. Salajengna nyaeta topik. Topik naon nu diobrolkeun? Tangtu lamun urang ngobrol pasti bakal aya wae anu diobrolkeun. Tah, nu diobrolkeun teh disebut topik. Nu salajengna nyaeta kalimat langsung. Kalimat langsung nyaeta omongan langsung anu dituliskeun dina bentuk tulisan. Biasana kalimat langsung ditandaan ku tanda kekenteng atawa dina bahasa Indonesia disebutna tanda kutip. Nah, jenis paguneman aya 2. Nu kahiji nyaeta jenis paguneman baris. Jenis paguneman ieu biasana dipake dina nuliskeun paguneman sacara langsung. Anu kadua nyaeta paguneman sacara kalimat atawa jenis paguneman kalimat. Jenis paguneman ieu biasana dipake dina carpon, novel, atawa novelet, atawa komik jeung rea-rea deui. Nah, kumaha? Parantos ngartos pan kumaha cara ngadamelna paguneman? Tah, kanggo tugas dinten ayeuna, hidep kedah ngadamel paguneman anu temana asup sakola nalika masa pandemi. Anu di jerona kudu aya hiji mawa masker ka sakola. Jadi hidep kudu nyaritakeun jeung babaturan hidep mawa masker ka sakola. 2, mawa kadaharan sorangan. Jadi dina paguneman hidep kudu nyebutkeun mawa kadaharan sorangan. Nu katilu, mawa hand sanitizer. Tah, paguneman ieu kudu dituliskeun dina buku tulis. Panjangna 15 baris. Jadi hidep kudu nyieun paguneman dina bentuk baris sanes bentuk kalimat. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos merhatoskeun. Wilujeng tepang di minggon payun, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.